Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuatin koski. Cek teori mah asa hese. Tapi pan ieu mah urusana panggupai Gusti Allah. Ka dia yap cak Gusti Allah, batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa. Batur mah teu kuateun kok nya mah kuat. Ih atuh panu Allah digulak-gileukeun ku Allah. Batur mah sare nya mah kerek. Ya tuh masalah. Batur mah dahar sapiring nya mah 2 piring. Khawarikul adat eta. Aku jeung kebobule eta. Tah dibedakeun urang ku Gusti Allah. Kumaha ngamimitianana ieu? Anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula. Sanggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan. Sanggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi. Nginum lek mun cara nginum. Geus nginum kaseubehan sakar mabok. Geus sakar kakarak makom. Sohu ngaranna. Mun ibadah mun dina minuman kos kitu. Urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga. Wih, ieu minuman beuh bangun amis amat dideuleuh ku urang. Urang mah dahaga minumanana nya kadeuleuh amis, nya tiis kadeuleuhna. Haju cuaca panas. Aduh. Masyaallah. Ngeunah amat. Cobaan asaan urang seripit. Ih, nya tiisnya amis. Ah teruskeun ah. Lak. Ululu. Turam. Hayang kene nginum deh, hayang kene nginum deh, bungkiang, sakar ngaranna, ngarasakeun sebeuna nginum makom ngaranna, makom teteh cager geus dahaga geus henteu, tiis karasana ka awak, eta carita minuman kuari ibadah ka Gusti Allah, dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako. Terus urang ditafakuran, mengenal melalui tafakur. Pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula. Can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji. Ngaji heula. Sanggeusna ngaji cobaan ku ari. Ceng, kulan. Sia geus ngaji, geus. Nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat tah. Wauh berarti sia ka Allah, wauh melalui syariat. Coba nek dicoba ku aing sia. Coba. Inon ye. Ih, tambah bir jadinya. Ayo coba inum Gus ya. Imbung, kunaon sia nu mantak embung? Haram. Wauheun ka Allah melalui syariat haram ni minuman. Wauh tak ka Allah melalui syariat ngaranna. Embung nya nama haram. Dibere ku urang awewe urang Lampung Putih. Waduh, Masya Allah. Haju bubuka di hareupeunna. Iya. Susuna mani neungtreut ya gitu. Apemna kadeuleng. Sep, pelan. Coba tah, nyana geus ridoeun jasa kasih hayangeun. Nu mantak ridho lain hehe. Nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun. Jadi nyana hayang disodakohan duit mah teu butuh hayang sodako eta. Jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako. Ih keheula kon sodako kiamat kabalinger ieu mah ieu. Sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu. Jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun, mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah. Segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta. Imbung cek nyana. Kunaon emang? Itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wauh ka Allah melalui syariat. Dur salat zuhur, gegeraan bae nya neangan samping. Sajadah dan deuk mana sia? Salat. Emi. Deuk tuh. Kadenge surah azan. Wauh berarti ka Allah syariat. Ketika dak si hayang motor, hayang. Boga duit, henteu. Ieu motor ieu. Teu boga duit, kredit ku sia. DP-na sabaraha? 3 juta, ngan bogana 1 juta. Geus, pokona mah bayarkeun 2 juta deui sia nginjem ka aing. Blon teh coba. Jadi 2 kredit motor hiji, kredit mayar hiji, tah nu 2 juta na. Jadi 2. Daek sia, geus teh teu naon, teu pati wauh tah ka Allah tah. Dina bab kredit nya can wauheun ka Allah. Syariatna can anggeus moal dari wali.
syariat lagi can anggeus teh can anggeus kulo kordin jaronapan pawariban eta teh can kapake ku manehanana sia boga duit henteu aju deuk usaha teu boga duit daek sia nginjem daek diinjeman mah aya manu nginjeman ye di aing aya ceki Umar teh ngan kieu di mana-mana sia nginjem 1 juta ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia gagas oh masalah can wauheun ka Allah can wauheun ka Allah can make kana kulo kodin jaranapan tah eta teh wauh ka Allah melalui syariat dina ieu mah wauh dina ieu henteu dina ieu wauh dina ieu henteu eta kos kitu aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari ngenal ka Gusti Allah sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bola na lantaran dilatih Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna teteh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih cara na kumaha hudangna hudang silana leungeunna zikirna sanggeus teh mengenal wujud kidam bako oh dicaritakeun makomna yeuh nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 sok mulayan jasa etik sebenarnya mah ulah aya di jero hate dunia ulah aya di jero hate makhluk ulah aya di jero hate nafsu ulah aya di jero hate setan jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna yo carana hiji zikir kadua tafakur nomor katilu khidmah zikir urang ka Gusti Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allahna bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah ge lakonan bae sebab ieu guru teh neuk ngaluluhkeun nafsu urang teu belang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah tapi lamun urang teu norekat salah ulah tapi lamun urang norekat urangna norekat kamanehanana tah haju salah urang diinstruksikan kudu terus bae kajen teuing salah sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungiteun geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru batur nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh urang nuturkeun guru diajak tahajud siap urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa balikan deui ku ari urang diajak ku guru dititah dahar barang jeung nyana saw leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak zarah siap jasa siap tah mah kos kitu mah ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh nah ku ari cak guru teh kieu tuturkeun aing hayo pas waktu salat waktu zuhur teu salat guru asar teu salat bingung murid je kumaha nya ieu nya guru geus teu salat ulah loba ngomong sia segala mikiran salat segala naon tuturkeun aing ieu si aing nuturkeun bener apa teu ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing mah tuturkeun magrib geus teu salat asar geus teu urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang pipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos kitu perjalanan kawalian mah manya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus aju dituturkeun ku batur atuh ulah tah mah urusan nyana jeung guru hese nu mantak saha nu bisa jah hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nu mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru ulah nuturkeun aing mah sia bae henteu kula mah deuk nuturkeun bae ulah sia bae heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojay jakula ge bisa ieu nuturkeun cak ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa ya ngojay bisa pelebah ka seuneu
Ayo sia aing dituturkeun bae mah. Guruna kaseuneu tuturkeun aing. Tuturkeun geus sia. Titah ulah ge terus bae. Lah terus bae ge tuturkeun tutung. Tutung. Tak eta teu meunang tah. Ketika ulah cak guru atuh ulah bae. Ketika nuturkeun kajian teuing salah. Teu dimaksud salahna guru teh dek ngopenan nafsuna. Dek ngopenan lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada teh pikiran ulah kade-kade tu sia teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok neuleuh bujur nah sekarang ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah neuleuh ngagitek. Waduh. Cak pikiran orang kos inul bae batal sia. Geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul. Dibimbing urang teh titah kos kitu tah. Moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen kumaha ge. Tah eta teh keur carita metode, ari anu dicokot mah ku Gusti Allah. Langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah, murad ngaranna henteu ngaji deui. Henteu suluk deui. Ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurad tah mah kos Ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutikna keneh. Atuh dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi. Atau tileleti kene dibimbing masum iya gedek dimurad ku Gusti jadi aya num dimurad aya murid melalui suluk ngaji heula sageus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun. Teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah. Nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif, ba, ta, sa, jim, kakarak. Ulah kitu, kieu ye, ulah kitu, kieu ye. Engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae. Mantak aya murid ngelehkeun guru. Dina toriko ge sarua. Aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba. Ai ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hirup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae tah naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana. Nah, itu tergantung dah. Nah, iya, nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar, dibimbing. Nah, kabelah itu udah cerdas, lempang sorangan. Ka timana ngamimitianana, nah iya nu dicaritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah, parabotna geus aya ilmuna, kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah. Ku cara zikir jeung tafakur khidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturanana berangkatlah. Nah, terus di dieu wa yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamatu makasib ai maqamat makom eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana makom eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuk fi jalbiha qaskuma ka khalqil awaid batur ti peuting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya mah henteu. Batur beuh nu ngarokok ieu mah ngarokok kharqul adat ngaranna. Batur mah teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta. Kabawa ku juri eta nu kosudah. Batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan khariqul adat sarua bae eta ge.
kabawaku setan eta. Tak ikhlas kharqul lil adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan makhluk ditinggalkeun ku urang. Eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah, lamun urang eueuh guruan hese. Mantap, makelah guru. Cing 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 coba kumaha kieu lah. Nya guru beat ngaranna. Kuari hiji awas jauhan kabair. Mangga. Nyaho sia ka kabair? Nyaho. Besi kurang nyaho ditulis mantap. Mama Bakri nulis sela kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah ai urang eueuh guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho sing hade ieu kabair nya ieu nya sing hade tah ieu sia kudu dijauhan ieu kabair teh dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kararitu horenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres. Nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kita pikir ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon lantaran puguh jalurna batur mah nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarak ge datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoirna tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleum beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar mah dahar bae tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah tah leuwih ti kabutuhan dosa terus kabelah dina waro watu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik apik awas mimiti dahareun kudu apik inumeun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade ba bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudu nyaho kokocoranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae ge nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus khariqun lil adat urang geus kabairna dijauhan sogoirna dijauhan warokna kurang ditimbulkeun ku ari ku urang mulai yakin aya ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul lebaran kabairna nu tadi geus ditauhan dijauhan sogoirna geus kemudian warokna ku urang geus ditimbulkeun ku ari ku urang urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna make metode nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu nah kuari mulai mata jeung ceuli dikaallahkeun ulah ayana naon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ye nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideleukeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu set tak kos kieu terus ain ogen pak dideleukeun teu menang teu deleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun
ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu didelekeun ku urang. Awas bisi salah. Puterkeun, set puter ka dieu puter. Tek aya tipis kadal. Nyendal kieu ye tek. Tah, sok eta bae heula. Teu meunang urang tulis nu lain. Nulis eta bae alif kudu akur menang ti guru. Carana kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru. Kok alif kula mah teu akur bae bengkok. Nu teu bagus bengkok mah. Oh, balikan deui kieu ye carana tek set. Nah, nyen alif. Sok. Oh heueuh. Ba, kok teu akur jeung guru? Bakal diakurkeun. Bebeja urang ka guru. Lamun encan akur, mun geus akur, sok urang laksanakeun. Laksanakeun kurang nyen alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan. Geus rada akur-akur, bebeja ka guru. Coba hasilna alif, ba, ta, na, kabeh. Geus akur ye, rada akur. Naik. Dibere ngan sakadar saeutik bismillah we. Bismillah engke bakalna mencakupkan kabeh. Bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur. Ieu keur carita nulis. Eta bae heulanan. Akurkeun cara narikna ti mimiti alif bakna terus datang ka beres. Geus bae urang setor ka guru. Sok guru nulis naon bae ge bakalna katurutan ku maneh. Nulis sok dek nulisna eta kakarak hiji. Engke kakana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang. Jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu. Mun make guru mah alif bakna bae engke jang kripi ieu dewani ieu terus kabeh hot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kadituna. Nah ieu ibadah ge sarua. Ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu cara warokna ieu kos ieu warokna tah. Engke maneh hudang ti peuting, mandi, hudang ti peuting kabeh mandi. Wudu. Carana kumaha? Deuk mandi teh ya, urang perasaan mayit. Dibere ku nyana bukuna tah kumaha Bakri. Bahwa urang teh mayit, kemudian urang dipandian, terus dibersihan, urang teh mayit, perasaan teh mayit. Mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian. Mait beres, mait wudu beres, urang boga perasaan mait bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantak lu bagus mah nu putih abeh jadi mait beneran ya. Terus perasaan mait alah geus teu daya teu upaya ai mait kumaha ai mait mah didieukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mait ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mait. Nah, geus beres urang nangtung ieu teh mait. Geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah. Urang teh keur dirubah-robah ku Allah. Sok. Ku Allah dirobahkeunana. Allahu Akbar. Satungtung urang boga perasaan urang encan jadi. Kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah, ditakbirkeun ku Allah, disidakepkeun ku Allah, dirukukeun ku Allah, disujudkeun ku Allah. Atuh hese, nu mantak hese ge jadi wali. Micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah. Jadi ku Allah bae geus tah. Sebab naon? Atuh cak saato ilah geus sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Geus dibere beja ku Syekh Ato ilah di awalna dina hikam. Sawabikul himam, himah urang, tujuan urang, kahayang urang, maksud urang anu menggebu lil teu beda jeung kuda sander. Sok geura. La takhriku aswarul aqdar, moal bisa ngabedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah, papasen Allah. Sok urang kahayang kawin jeung si eta, cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang, pasti moal bae. 1 juta kali kahayang kawin jeung eta eueuh qadar Allah ti dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus teu jadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu himah urang hayang dagang sangeus dagang hayang kitu untung tapi dina qadarna bakal rugi bejejes 1 juta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh qadar bakal untung mah rugi bae. Di sawabikul himam la takhriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa
lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tambah bebak lalagaan maca hikam kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali ragap bae diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dadamelanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing aya ieu ku ari ieu tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai jijah heueuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dadamelana aya Allah aya dalilna aya dadamelanana dadamelan teh jadi dalil Allah sedengkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saha atuh ilah nya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tapi didalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lamun can tibalik can bisa nah ieu urang ditungtun ku guru ieu kabairna tinggalkeun ieu sogoirna tinggalkeun warona tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan kumaha lalayangan dibetot turun sanggeus dibetot turun tet naon garang-garangna digitukeun teh diulur tuh ai osok masih ngadulang layangan penyaho dasar tukang ngadulang layangan kabeh beureuh ulur tarik kemat cet eureun kemat kakalerkeun nyet urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kicep sia dengekeun ku sia sok sia geus ta eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak endek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna matak baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah jak kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh mah heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru nah ieu nu hese ge dengan guruna eueuh cenah meureun ge atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana geus dideuleuh heula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya tah dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la tahriku aswarul aqdar jakabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen ku kumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheueuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah ngeunaheun jasa
tiis kana hate urang kuari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung tara naon gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawae nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah na ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk ijal biha kataharrukil awaid wa huduri hal kizikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naek geus beres naek engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu gudag gideg geus jadi nama jak geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu matak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana sanajan kadeuleu eta teh dianggap ku nyana hiji we Allah bae teu kakarak secara global dong ieu hulanan tah nit jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqoh tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari tita ulah resep kana dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah ku ninggalkeun ieu ninggalkeun resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kaladzatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunaheun salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nang nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe nanaonan naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu nanaonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkeun pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah ieulah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi coba ge
nuta tadi orang usolli sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos itu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat ti peuting teh sababa rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep ge capek tapi orang lah Allah mah nyahoeun ieu urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud jadi Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun memeh urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakalan ngeunaheun. Balikan macan eta ti guru atuh da kumaha malikeun anak kieu ye kumaha hese tuh urang nu ka ditu horeganan lain kitu tah mah bahasa guru balikeun keyakinan nu tadina Allah aya dalilna aya dada melana ku ari mah lain aya dada melana dalilna aya Allah ngan teu meunang waka kitu lamun urang can endek merangkat suluk ulah tetep bae mah mantak tepati dijerokeun teh nya beusi urang pindah ulah urang mah kom salat bae maka seke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan arih dabsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka anka
la takum bihi binafsik. Di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah, ulah sok milu-milu ngurus. Siapa ibadah ka Gusti Allah, dunia aya nu ngurus, urang mah lain. Ai ibadah nu dititah ku Allah henteu, ari dunia nu diurus ku Allah ku urang diurus. Ai sia ikut campur urusan aing cek Allah. Bloon amat. Balikeun ku urang eta mah makom syariat, lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang. Urang urusan dunia turun pangkat urang. Turun urang, aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat. Kunaon dipake ka hayang jata mau urusan aing. Anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah. Anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere mah dibere bae. Yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing. Bisa araredan ieu lamun diteruskeun. Bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah. Kunaon geus kumaha Allah bae mah. Itu badak diselang-selang gak iya bahaya, ngaji hikam mah bahaya, ngaji iya bahaya, badak diselang-selang, iya mah asalnya ho bae heula. Engke lamun praktek mah kitu sorangan. Urang ge isuk-isuk sorangan, urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik, ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema. Ngudag-ngudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah, kok make diudag-udag asana cilaka. Komo lamun teu make aturan syariat, aya maling teh, aya korupsi teh, duh cilaka jasa. Eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gedean tapakur saatin afdalu woh min sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mah teh Habib Rojak mah kilok salatnya nama tapakur bae bari ngarokok nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nu nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung ke nanya di mana menang sana datang kitu bae atuh kula tak bae ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sana di nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil kayak ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeuh nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah oh kanyahoan ku nyana padahal salat bareng jeung batur naon bareng jeung batur sagala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu keur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak-culek bae neuleuan jam bae boga SMS ya lain deui ngaji rada kebelnya hujan deui aduh dibalas deui ku nyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam bissawab